Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silingga. Nah, pakai mah enak mandian. Ngalir tinggal gosok. Warna nanti si Sultannya. Sarua. Ayo si Sultan itu usianya seberapa? Dukanya ada ngora no iya aya 4 tahunan mah. Oh. Cuma 5 tahun 4 tahunan lah. Oh itu. Kolotnya. Kolot kos nang obay. Ketika bang obay ya aprisa aku. Ah copot tah talinya. Kepanjang gitu. Ya sabra ya bulan te manggung-manggung. Bilanya Tahun gitu. memang ulangan gitu. Manggung aya minggu dibuka saya. Padahal mah ainu ieu mah lobanya, geus loba. Loba ada baru deui. Barendokeun. Pada di cancel. Ayeuna mah kan 2001 mah cenah geus mulai da. Tanggal 12 itu ada ya. Geus aya ya, geus aya undangan. Geus fix-nya tahunya. Eno ngawartosan teh. Oh, Di iya langsung di dituna. berarti geus terus menang undangan ya berarti. Acan undangan mah. Aya iya teh kabar di langsung di Majalengka. Soalnya gaduh sih soal pasnya resmi ya mah. Oh. Surat kesenian. Oh. Putralingga teh. Terus terdaftar di ieu di persatuan ngaranna. Di Majalengka ke kebudayaan lah. Oh, seni budaya. Jadi resmi teh. Ainu itu oh didaftarkan heula oge nya. Abi daftarkan. Udah gaduh surat jongjon mun manggung ge. Oh. Ketat mun manggung teh gaduh surat teh. Oh. Eureunkeun. Berarti ya mah lamun ieu teh guys, ieu nya guys istilahna resmi lah. Putralingga teh. Pas di Majalengka. Sok aya acara ieu teh non kontes kuda renggong, festival gitu. Suka kan aya ieu. Suka kira teh namun aya mah pasti kaundang. Iya datang. Terus gaduh surat mah. Terus terdaftar mah pasti diundang. Gaduh surat mah diarundang. Biasanya penilaianna naon eta? Pada aya nama nilai padukan itu we jadi juara. Iya mah dilatih kayak jogetna kitu nya. Nih bakatna kitu ieu meureun. Ente enggak angguk-anggukan ya? Kumaha resep sih Pak? Ari ieu mah. Ngelatih. Bolongna ya, panen tuh bolongna. Ulah sieun. Ulah dibak. Ucul. Dan nu bikin ieu nama sebenarnya kudareng mah pasilatna.
nya silat cuma mah jarang mentas silat nu ieu na padahal baheula mah lamun eureun di desa teh istirahat dur kana teh silat heula nya. Eta geus ieu we lah. Geus baku teh. Ayeuna mah pagede-gede kuda. Ayeuna mah. Kuda susah, penting gede. Kamu mun gede bisa silat mah alusnya. Jangkung teh. Aya di Palasah teh. Kumbang. Heeh. Eta jangkung gede. Bisa silat. Oh, alus nih. Si kumbang. Oh, asa anu pernah ngilu ieu teh atuh kitu anu 7 kuda teh di daerah Ciwaringin. Pernah aya kumbang. Heeh. Pernah di dieu. Loba da. Aya sigana si kumbang di dinya teh. Sekalong hideung ge aya turunanna meureun. Duka tah. Apa? Pas di dinya teh aya ngaranna si kalong hideung. Wah, ieu kalong hideung waktu zaman saya leutik. Pintos kuda teh pan. Oh, si ieu teh kitu meureun nya. Aya ngaran mah da. Anggar nama geus kitu lah. Iya sih terdaftarna ieu nya. Grupna Kudalingga. Lain lingga aya putraan gitu. Putra lingga gitu. Dari grupna mah. Oh, aya kuda nama lingga Lingga. dan lingga. Ay buntut nama kasarnya. Ay awak nama lemes teh alus. Panjang. Oh, gemal diketok. Wah. Heman. Lila kepanjangna buntut mah. Oh, lila ya. Iya mah teh. Sampuan ge panjang itu. Oh. Mal ngaganggu ieu na teh langkahna buntut teh. Moal. Parek enggak kita jam panjang. Oh. Ai tekan. Dan lingga. Sehat ya mah nan karang teh lintuh. Udah ngora mah masih pertumbuhan teh. Komo parah buutna kuat mah buutna. Ya masih bisa ngajangkon gitu ya? Masih. Wah. Jangkauannya lintuhan. Melon hiji, brownies hiji. Kita ini kuda teh oge nan aya ieu na aya carana oge apa na asal naik we teh Kumahana? mun naik kuda teh Iya. entah asal naik beda we nan lamun labuh ti kuda teh lumayan aya nu sampai ieu nan lumpuh. Can pernah naik kuda. Jadi anu kuda angko. Mata bekas batu lain. Mending ku sorangan teu ku ya. Candaratang baru datang. Candaratang? Lah. Ibu udah kamari. Berarti selama ieu mah lamun ieu di dieu we ngayakeunnya serangannya kitu ya. Cik,
Ira erek di ieu manggung di dia de. Tuh kada san aya di dia manggung. Lain sorangan teh iya. Ngamen. Tuh baru dah. Kumaha ieu bae meureun nya. Ini sapara direncanakeun. Oh. Ulah kenal yung. Ayo karame. Reboan tak kuduna teh. Istirahat bae na mau baroga kuda mah. Nah, tapi latihan mah tetep merenya bisik pohon. Tetap dilatih mah. Ya mudah-mudahan we na 2001 mah. Jadi ya udah panggilan jarauhnya. Malah orang dia malah kanu jauh, nu jauh malah kan di kumanya. Ini si wartasan channel di sarwa tukang kuda gitu. Oh, Karena mah tiap lembur teh aya untuk dia masuk channel lah. tapi kan ieu mah geus arapal orang dia mah meureun. Nah. Kan di pero ge di orang bae. Tahu berarti kudu sering ngamen teh. Nya. Jadi ngenalkeun teh. Pak ieu RT Jamasnya ge pan dua panggung teh urang tuh di Kumbang. Dasartan gaduh kuda mah. Kan dulungan teh Kumbang. Oh, si Kumbang teh. Oh. RT Jamasnya ge kan dua kali hajatan di dia kuda teh. Nah, geus arapal mah ya pasti kadi lah, da jauh. Apa tah? Karek udangnya. Oh. Karahudang geuning. Bang urusan lagi. Oh, nyan. Ngamen deui. Lupa eta baru dah. Aing ngamen sok 5 nang itu. Karena jauh ka tanah beureuh. Oh. Ente yeuna di mana tempatna teh biasana teh? Tapi Ketuangi lamun mah ketabuhan lah. Tanu pake tabuhan teh. Da kelompok sareng Oh, lockdown. biasa nama tiap minggu teh rutin nyewa kuda di dia teh. Enak lockdown tadi. Hayang hiburan teh. Tapi dilatih silat mah tetap dilatih ya. Jarang Cara. silat ada aja bisa mah para. Iya, silat mah. Oh iya geus bisa. Nah, lumayan lah gitu mah jajah gitu teh. Yang di pamanggungan mah. Oh, macam silat teh meureun macam-macam gini kuda. Nu geus bisa makas kumaha gitu nya. Iya mah masih iya meureun nya lumayan cepan can. Anu geus bisa diajak komunikasi teh nya. Nu alusnya. Berusaha sih. Umur nambahan sih dewasa. Oh. Si idang kuda teh. Aya masih didikan ya, kudu sabar teh. Iya.
Bukan yang sabar. Tapi Behorenya mang. jadi apal dunungan tapi ai ngorak ke nya Apa? kena teh. Kalau dulu kan orang kena mah. Jadi gampang ayeuna teh kena teh. Santan, santan. Besok busa. Anu sebelahnya pendek. Itu ya nama. Tapi kalau ya. Kagak sih diambil kagak gitu kan. Udah boleh pakunya tak jalan luar pak. Boleh pakunya lah. Boleh sepatu na. Efek. Eta ganti ya sabaraha ieu sakali ganti paku. Ya sepatu lah. Cuma iya nak lesot apa? Oh, eta geus arek lesotnya. Nah, itu logor. Oh, Itu kepercayaan tuh kemari lesot di jalan. lah leungit berarti nya. Kita iya tak. Kita inget teh. Kepanggihan juga gua betang. Kita Tapi aya jualan nak. enggak aya di Batu Ruyuk. Sekarang di Genteng. Oh. Batu royok buat yang digenteng. Oh. Di Genteng. Khusus jualan nu kitu mah nya. Itu Ya. ada di Batu Ruyuk mah sabar iya ada melan pakaian kuda teh. Oh, perlengkapan. Muntesan jadi kuda tadinya. Hmm. Eta sasetel sabaraha pakaian kuda? 7 juta, 3 juta. 10 juta. Aduh, mahal ya. Asukan teh. Aduh, Kudu kuda mah. eta jeung pelanana eta teh. Untuk Bajuna unggul. unggul. Oh. Biasa mah bahan anu regas mah. Murahan 2 juta. Dai jang ieu mah mending sakalian nu alus nya. Kalian Sakalian. Dai mah jang panjang. malah tua. Ya. Sok deh lah tukang nah heuh kada lagi. Dan zakat lagi. Kendor tol. Itu merod, tiga itu ngadurudun ka hareup. Dah beres tuh mengkilat. Lewat mana kadinya eta? Itu gitu. Oh. Aduh. Aduh, lalawan euy. Peres euy. Cing dihareup lah. Lewat dia nya. Kelak. Oke, go. Oke, go. Dan Linda habis mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi